Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina eta al khoriju aya anu kaluar min ahadisabilaini tina salah sahiji palawangan dua, min kubulin buktina tina kubul, au duburin atawa dubur, naon rihun angin, au goeruhu atawa salianti angin, ilal mania kajaba cai mani. Asani ari anu kaduana eta zawalul akli leungit akal, binaumin kusabab sare, au goirihi atawa salianti sare, illa nauma qaidin kajaba sarena anu bari diuk, mumakinin anu tumetep maq'adahu dina tempat diukna si jalma, minal ardi tina taneuh. Asalisu ari anu katiluna eta iltiqo ubasarotai rojulin, paantelna dua kulit lalaki, wamroatin jeung awewe, kabiroini anu gede duanana, ajnabiyaini anu sejen duanana, min goiri hailin kalawan tanpa hahalang. Arabiu ari anu kaopatna eta masuk kubuli adami, nyaba kubul anak Adam, au kholqoti duburihi atawa bubule duburna anak Adam, bibatni rohati kudampal tampah, au butunil asobi'i atawa kudampal beuteung pirang-pirang ramo. Wallahu a'lam bishawab.